salamet nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sauntut sauyunan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diurus pampayuna nyaeta bade istrina masing dugi kahartina kana malahna manawi aya gunana ngerti pasti manfaatna lahir batin siwi teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin ya eta aiki nu ganteng kalem jaluk jugjang kungsi ka Arjuna Bapa aderohana Tijin siwi kumaula karaka ulah bahula disiraka menang bahla silih bela jeung caloge ulangan palesir bae mending oge boga gawe para kamu sadaya warga-wargi nu araya DKM nyelang nyawer heula antosan alhamdulillah Ujang Nyai Sami Kandang Sang Cari Ujang masih kene bujang nikahkan nu saja lamun meneran parawan rada hese mamatahan usabab can pengalaman ujang kudu lalauna tapi mun ujang karanda tangtu moal lila-lila lompong moal sinaya lantaran urut baheula bisi bojo udah aduh mangkade ulah beruh sudang bae subuh-subuh da moal karasa tuluh iki mun si Nyai geus ngalempreh iki omat ulah leweh sanajan nepi ka soeh can dacan aya nu tuluy pae lamun bojo keur ngabungkiang omat iki ulah hariwang kerieuh bae ti tukang dedetkeun Nyai teh kedah ngahartikeun mun caroge geus hoyongeun kunyai buat berekeun bari raga diburukeun lamun Nyai keur digawe mangkade sing hade gawe itung-itung mayar gawe ngarangeunah kana hate mung sakitu kidung ti simkuring anu sakieu saayana ngadaru ati palawargi nu giat iki sareng sihir rumah tangga sauyunan dunia rawuh akhirat amin ya rabbal alamin mugi Gusti nantayuna
tarik nyamperkan atuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu.